atupan di jero beuteung anak teh nyerotan getih indung. Indung minum susu eta nu dikandung ge ngarasakeun susu. Indung minum kopi eta di jero kandungan ge. Kopinya namun ngomong mah waduh pait teuing ieu mah. Mun ngomong mah naon bae nu dikenyot jeung nu disedap ku indungna karasa ku anakna. Lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutak ketak. Mantep cenah ieu. Buatan mana ieu? Isukna waduh daharna jeung penak. Nya gagaro bae tadi jero beuteung. Tuh, lawan bae nu di dahar kadahar. Lantaran ngahiji nu bantak sok dipotong ku madukun trek kuserna. Eta lah jang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Nah, eta teh kumaha kadaharan indungna. Nu mantak ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali nginum bangsa anu asli semacam cai kalapa eta bagus. Mun bubuahan buah berenung. Bisa geser kafean. Tah eta teh naon nu didahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa. Babari ku ari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra hayang sakumaha. Kalapa koneng kalapa hejo bahkan dibeli jeung nu ngajual aja Allah susah. Loba tah eta bagus. Kanu jadi anak bersih. Atawa hehejoan yakni bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna. Lamun bangsa geus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna. Ieu serius, Ayo dibere serius begitu. Hideung nurut buat tetep ka kopi wala disalah. Kotor ke awakna. Ya jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina bulan Maulid ieu kadenge di berbagai daerah bagai pelosok urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kudu terus digiatkeun jang anak incu urang supaya nyahun. Lantaran kuargi unggal pelosok nesloban anti maulidan. Sepuguh Muhammadiyah, sepuguh Persis datang di rombongan nu di mengatasnamakan PKS. Urang mah kajentingnya namanya urang moal ngaganggu kanyana nyana ulang ngaganggu ka urang kauntunganana ke geus pararaeh di akhir nyana ge kaduhung mah jeung aing teu muludan geureum tuh mungkin urang muludan alhamdulillahirabbil loba pisan dongeng-dongeng kaistimewaan dina maulidan ngayakeun ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung supaya benar-benar itu pengakar keturunan urang bisi kaharepna ieu mah pohara jasa. Pohara nama lain naon gangguan agama teh bener-bener dikondisikeun. Kespuguh alur politik geus lain maka aturan Al-Qur'an, ekonomi geus lain maka aturan Islam. Maka aturan Yahudi kabeh oge kitu keneh budaya. Ieu mah urang tinggal bisa-bisa bae. Urang di lembur di kampung hayu bae nuturkeun para ulama salafus sholihin nurutan kolot urang nu baheula nu nuturkeun ulama-ulama. Sakitu bae gegedena mah hayang meunang ridho Allah Subhanahu wa taala.
Urang neruskeun pengawasan urang mengenai tentang nafkah. Ya wewe dihulu ku salakina. Artina ieu tolakna dibeli ku pamajikanana. Aing nolak asal beli, tolak aing kusia kumio, yang mio. Pan siapa cek pemajikana, geus lain kakade siapa kumio. Adupan kamari aing numpakan sia, sia numpakan mio, dan itu tumpakan. Jadi hulu bain teteh. Mun geus jadi teu meunang rujuk deui. Atawa aya we ditolak tilu ku salakina witi awet derajat jeung kizaid rumah tanggana. Uki zaid ditolak hiji rojnya. Lantaran ribut bae minta daya tolak di dua rojiyah kene. Lantaran masih keneh teu puas bae nyi sarwiti minta daya tolak ka kidat tolak deui tilu. Na ieu bain kubro ngaranna teu bisa rujuk deui. Kudu nikah deui, ge meunang nikah dengan kudu make muhalli. Selang heula atawa nyi sarwiti ribut jeung kizaid dina ribut minta tolak biasa awe mah kos kitu. Awe mah kitu mantep kurang jadi lalakina siga de. Nah, cenah ka. Kieu teh mah kudu tolak bae geus. Aing kabara sia tolak. Tilu geus. Heuh, jadi. Jadi ngaheueuhan tolak pamajikan jadi. Itu teh kalagaan tah keur marah tah keur mabok teh jadi bae. Ngade eta tilu sakaligus atawa hiji-hiji bae geus teu beunang balik deui ka jeung teuing bogoh sakali bogoh teu bisa balik deui. Aya cenah anu ngameunangkeun tolak tilu jadi hiji los tuturkeun sia mun teu ngrebek di neraka jahanam. Tuturkeun ka ditu. Urang mah kabehan ge teu miboga-boga kana hukum ja hukuman nu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain nu kiai, lain anu santri, lain nu ustad, nu Allah sakadar nyampekeun. Keukeuh cenah hayang tilu jadi hiji. Oh, tuturkeun ka ditu. Ngan ke di akhirat pasti ngojai. Itu kebal si sarebu tahu. Ngojai. Gara-gara tolak tilu jadi hiji. Si ade nu mentekeun loba pisan. Perbedaan hukum darang akhir-akhir zaman kiwari. Nu ngadominasi di bagian keagamaan selain orang NU deui kuari adalah orang-orang Wahabi. Nu gegede nama distir ku Amerika. Dek dijadikeun Yahudi di Indonesia, dek dijadikeun Kristen di Indonesia. Atuh wayahna bae pamarentahna Islam. Pamarentah urang mun ngadenge bupati teh muslim mukmin, gubernurna muslim mukmin. Ya, presidenna tuh muslim sarua wallahu alam atuh bener jeung teu maka musliman nangan muslim pokona. Menterina mayoritas Islam, tapi begitu berjalan di lapangan kos lain Islam di negara. Terserah sama kos gitu baik. Nah sing hade lantaran ditumpangna dispuguh diondang ku Amerika aya JIL jaringan Islam liberal teh hartina bebas tanpa ada kaitan agama ongkoh Islam tapi ulah aya kaitan jeung agama. Jaringan Islam liberal berarti tidak ada unsur, tidak ada kaitan dengan agama. Islam mah Islam, ngan ulah diutar atur negara jeung agama.
Kitu keneh urusan-urusan kepribadian atuh dek Islamna di mana? Nah, eta teh geus berjalan di urang. Beuing aya kalembur, aya kalembur nu ngembangkeun Islam jaringan liberal, gas rantek. Rantek. Juga manakeun. Sehingga ada ke dipencitan cara dicikeusik. Ulah komunikasi, dialog, nurapi, adu argumentasi. Menangnya nak, orang eleh, belemah mana elehna. Menang orang, elehnya nak. Tawajjuhul khosme. Jadi adu harapan dua musuh, maka ngandalkeun dalil eta ngaranna munazarah. Li izharil haq, untuk melahirkan benar teh kumaha. Tah kitunya. Adapun peperangan ulah wagang ke lamun jadi priwit kan. Ramper. Cenah priwit mah berang urang sosoranganan atuh konyol sarua. Geus urang make aturan-aturan di Islam ge aya aturan-aturanan malah leuwih mantep make aturan Islam. Geus urang kuari mah ngaji, dagang, berpolitik, ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya nu nyeun gereja di tengah-tengah lembur ulah diizinan. Sakitu mah ku kabehan. Geus eueuh izin mah nya ge moal bisa kajeun hukuman. Sakitu. Masyarakat tokohna, ustadna, kiaina kabeh jawarana sepakat ulah izin lurahna, camatna ulah tanda tangan. Tah camat angel cenah kaboga duit teh kos kitu mah. Tah eta mulai teh camat dajal tong kos itu. Aya teh camat nama kitu tanda tangan, duit geus. Kuari puyeng we camat. Aya nu datang ke Imakula camat tanda tangan dibere saem. Saem teh gede lah saem. Emang gede gitu saem. Ya, saem teh cak urang ketos gede ge. Cak urang pangodokan saem teh gede. Ai cak urang Tangerang, cak urang Benteng, urang kota saem teh leutik atuh. Lamun meuli mobil bae bangsa Hammer saem koba 8 atuh dibere saem teh mobileun aja. Kan mobil teh aya nu hargana saem 800. Urang mah ngan ukurnya hongaran doang, sabodo teh panggil. Pas kumaha mobil teh nyaho tah. Rolls 1M,5 coba eta. Mobil nu kadar itu. Urang mah yang meuli motor Avanza, motor Avanza. Motor kempes ge hese biasa. Eta nisbat di jelema gol gitu saya leutik eta tanda tangan we kuarina ge geus dibere puyeng bae ka dieu salah ka ditu salah. Encan pae sia. Encan modal sia camat. Geura pae sia. Di dunia onang kuari panas digebegan ku pamajikanana. Ayo nyari awak di pencetan. Kurang dahar impus. Ke di neraka dek minta tolong ka sa. Ngojai di neraka seuneu sakitu adag-adag. Alah, saem teh eueuhna naon. Saem teh leutik saem deuleu neraka. Abo. Masya Allah, cek malaikat teh geura ngojai saemen teh ka dinya. Ya Allah. Iya deh, ulah sok dijual. Mual kebal di dunia, mual kebal. Komo sama diberi 1 juta 2 juta haji orang tanda tangan. Ridho berarti pendirian agama luar daripada agama Islam. Asal ridho bebas. Zain nolak tilu ka pamajikanana bain kubro awas temenang dibalikan deui. Bolak-balik ieu ngajina lantaran di urang teh loba jasa nu tolak tilu hayang hiji bae. Nu datang ka kula ge cenah kiai lah tilu jadikeun hiji bae. Semuanya kain sia mentana. Bapak kalau sia ka ditu. Hukum nu aing mah nyampaikeun doang jadi diparakeun teh mah hon sia.
Ente cenah jadi di itu mah aya tolak tilu jadi hiji tadi itu sia. Tadi itu kadung ngamenangkeun tak kiaikeun ku sia tah. Kiaikeun nu di dieu make tenang teh. Anu kredit ge halal kiaikeun ku sia tadi itu. Tuturkeun ka itu sing coba ya tadi itu. Kege tadi itu babarengan ka mana? Jadi itu tadi itu. Ieu kan ayeuna nek nyampekeun bener nah. Emang nyana salah, sakai juga salah. Wani kiai cenah mun diadukeun, atuh boro-boro ngadu hukum gelut ge wani. Bener teh, asal lihat tinggalna. Gede banget. Ya Allah, ya Rabbi. Aya jelema nu keukeuh, ya setelah tilu aya ngruju deui embung balik cenah kula mendek di dieu bae. Je, embung balik di dieu. Kemudian nama cenah kula mah yang rujuk deui bae tolak tilu geus anjing menangkeun ku kiai. Masyaallah, ieu budak aing nyin penjara heula gitu di dieu. Teu bisa. Bangok aya hiji kiai nu ngamenangkeun. Tolak tilu jadi hiji di Jati Uung aya hiji. Beda ka kula eta. Si Anu mana-mana. Ulah tuturkeun ku sia. Di Citra manggeus teu make hiji dua tilu pokon terus bae cenah teh mah. Kumpul sapi sama dirinya. Gusti Allah lagi. Tah ini sarwiti teh teu hamil kosong. Kosong teu keur hamil. Hail disebutna. Sarwiti teu hamil al-bain katolak bain ku sebab hulu atawa sebab tolak tilu taeta teh alana pakotalaha wala kiswata salakina zaid teh wajibna napakahat teu wajib miswakan iswak teh pakaian jeung sajabana teh wajib geus bae sampe sarua jeung ditinggalkeun monah Zaid nolak tilu kanyi sarwiti terus tutup pintu sigotaka. Justru hubungan naon tamangis pokona mah kudu bae. Wajib napakah, teu wajib lalau, teu wajib kiswah, omong imaan, ngeusan. Lain-lain deui. Kos kitu nya masyaallah. Wa yajiban milin lah wajib napakah jeung kiswah teh ka awewe anu hamil laha ka awewe anu patolak tilu laha kadue hamilul bain wajiban wajib mapako kaki Zaid ngawajiban merena pakka kanyi sarwiti nu katolak tilungan kaayaan keur hamil Zaid boga pamajikan ngaran sarwiti diciku pakeur hamil ku hari ku ki Zaid teh ditolak tilu bain berarti geus lain-lainna deui saeta tetep napakah mawajib bae lantaran aya darahnya di jero rahimna aya turunannya di jero beuteung nah saeta kulantaran sakitu sanajan hubungan jeung sarwiti nama aya jeung nu di kakandung nama pan eta tetep hubungan rap jasad teu bisa dikumbah wayana sakitu wajib nganapakahan ge nganapakahan jang anakna doang aya anakna becan bisa nanaon atuh lantaran di jero beuteung jang nu ngalir ka anakna dahar nama indungna ngan dikenyotna di jero kudu jadi anak. Itu. Jadi lain kudu napakah cenah mah cenah dahar teu bisa make teu bisa. Aisyah goblok teuing atuh. Atuh pan di jero teh di jero beuteung anak teh nyerotan getih indung. Indung minum susu eta nu dikandung ge ngarasakeun susu. Indung minum kopi eta di jero kandungan ge kopinya mun ngomong mah waduh pait teuing ieu mah mun ngomong mah naon mah nu dikenyot jeung nu disedot ku indungna karasa ku anakna lamun indung ngadahar kornet waktunya ge kutak ketak mantep cenah ieu buatan mana ieu isukna waduh daharna jeung penak
Nya gagaro bae tadi jero beten. Tuh, lawan bae di dahar kadar. Lantaran ngahiji nu bentak sok dipotong ku madu kontrak kuserna. Etalah yang nyalurkeun makanan kanu jadi anak di jero beuteung. Nah, eta teh kumaha kadaharan indungna. Memandak ketika hamil indungna bagus pisan cek Imam Ghazali minum bangsa anu asli semacam cai kalapa eta bagus. Mun buah berenung. Bisa geser kafean. Tah eta teh naon nu di dahar bakal bagus mun hayang putih anakna lobakeun minum cai kalapa. Babari kuari mah teu kudu meuli teu kudu neangan ka leuweung-leuweung ka citra hayang sakumaha. Kalapa koneng kalapa hejo bahkan dibeli jeung nu ngajual ge Allah susah. Loba tah eta bagus. Kanu jadi anak bersih. Atawa hehejoan ya ini bangsa lalab-lalaban eta bagus ka anakna lamun bangsa geus 3 bulan 4 bulan kaditu komo 5 bulan emakna resep jasa minum kopi hideung anakna ieu serius ai geus beres serius kok kitu hideung nurut buat tetep ka kopi waleh salah kotor ke awakna. Komo mun kopina Lampung mah asli pandamatur. Teh ieu maksudna mah dek nyaritakeun wajib napakah tetep kanu jadi indungna lamun indungna hamil sanajan tolakna bain tetep bae wajib napakah. Mentak waktu calling lil hamli dina kaul mah aya bahasa lil hamli ker nama tenganana wajib napakah soteh lain karena urusan pamajikan. Ya ari dirujuk mah teu bisa gama nya dirujuk mah teu bisa lantaran aya hahamilanana kakandunganana eta teh ada rasa laki mentak lamun aya salaki boga anak dik kupah haju pepegatan teh dideule-deule ku bapana teh tajak keheul ka indungna. Ulah disamarutkeun. Indung mah indung, nu geus anak mah darahnya na. Di akhirat tetep bakal neangan. Abah kula mana? Abah teh orang mana? Abah kula mah jauh orang itu Pak Haji cek gana teh. Dongengna lain bang pasar kawin teu lain. Pak Haji cek gana. Tukang nyandung. Eta teh urang pangeangan kayaknya di akhirat. Kapangi bae dipanggikeun ku malaikat. Kula anak abahnya. Sia kunaon kapangina di dieu? Ye, keur ieu kula pandek masantren, abah teu daek mere biaya. Dagang, abah teu daek mere biaya, malah kula ditoler-toler ku abah teh. Da kuari malah deuk nuntut we kula. Ieu ku ari mah kula deuk nuntut ka abah kunaon eta baheula kula teu dinapakahan ku abah. Jula mun aing minta hampura teu bisa. Pokona mah teu bisa kula mah deuk nyokot bae eta ibadah apa jang kula atau makajeun ka neraka ge. Sia. Wah, urang dikitukeun ku anak mah. Rugi ka bida-bida apa. Kita sih gade anak urang nu di Cikupa. Anak urang di Bojong. Anak urang anu di Belaraja. Ada anak malu anak unggal pengkolan ojek aya di dinya. Ingat deh, kalau nggak bejaan itu, ayah yang selamat sih ada. Gitu mah yang dituntut di akhirat itu sabot. Tuh, nah, iya lantaran lil hamli ayam metengan maka wajiblah dinapakahan, wajiblah dikiswan. Datang ke mana cetek itu nanti? Datang kan ngalahirkeun. Beres, ngalahirkeun. Ngeus indung amat teu wajib dinapakahan. Kuari tinggal nganapakahan anak. Namun bisa di luar. Pahalal awal wa yajibani wa fi qawli lillahi pahalal awal tajibu li hamilin subhatin. Tepan kawalan wawal tajibu li hamilin wajib napakoh kan wahamilan subhatin tina subhat ya kizae ayanya sarwiti hajatan di imah dulurna
Barang geus peuting jeung 10 teh bray sarare kabehan jol aya Ki Holin neangan Sarnati. Pemajikanana Sarnati ngaranna tah. Tatangga emang jeung Sarwiti teh. Jangan punyana. Oh iya meureun jeung di juru ye. Di juru ditumpakan lah ku Ki Holin teh. Barang geus beres dijetrekkeun lampu. Hehe, jadi Sarwiti. Juga naik Sarnati. Cak Sarwiti ge sudah teh Kang Jae orang Kang Holin. Jadi kesalahan kabehan, koplo tuh budaknya. Paingan Cak Sarwiti teh rada lain deui. Sebareres jasa. Ngeuleung we Ki Holin ya Allah, ya Rabbi. Ai sudah naik majikan naik. Sarwiti kayak gitu juga biasa lagi. Jadi berarti kesalahan. Teu doraka kapos gitu maka. Kesalahan gitu mah beneran cuma teu doraka itu kan. Sudah nih ketenangan salah tuh coba. Aduh, Masya Allah. Aduh, ini aja kesalahan saya tuh. Desahat coba. Kalau mau didorakakan kos gitu, nyalahkan kasaha. Nyalahkan kasaha coba itu di sidang lagi. Bohong Gusti. Ya abdi mah atuh maksudna ka pamajikan abdi. Cak pamajikan cak Sarwiti atuh abdi ge maksudna ka salah aki. Iya tuh nya disalahkeun. Dong teu adil Allah lamun kasalahan kos kitu dikanarakakeun teu adil. Maka teu masalah. Teu masalah. Yang sing ade ke nyalah-nyalahkeun maneh deui. Tah berarti watina subhat eta teh. Ai praktek. Sarnati teh, Sarwiti barang balik langsung puyang. Hidup wae. Oke, sekitar itu di rumah kunaon ieu barang balik aja. Bubah, Kang, itu pula iya nanggar kasalahan. Kunaon? Tumpakan. Kusa, Holin. Kampuran ieu sorenenan. Sugan teh kakak. Mata kukulah jadi porosoton ge. Itu teh porosot teh. Tadi nate manya. Jadi subhat gitu. Berarti tah jadi Nyi Sarwiti kuarikeun ngajalankeun hamil subhat. Hamil subhat gitu ieu. Sarwiti teh lantaran Ki Holin. Tah eta kumaha tah? Wajib ngalapakahan apa henteu Holin ka Nyi Sarwiti. Nailah la tajibu hamilin an subatit wajib Holid nganapakahan ka Nyi Sarwiti nu hamil tinawati subat tetep wajib nganapakahan mas alakina bae. Jae sia deki jae dai. Mangkaning teu meunang rejeung heula jeung Ki Jae. Teu meunang. Aya idah subhat. Jeung Ki Zaid pisah heula mun teu hamil teh mah 3 kali sucian. Mun keur hamil datang ka ngalahirkeun jeung Ki Zaid mah geus ulah rejeung heula sanajan nya salakina ngan napakah mah wajib sebab pamajikan nya ai Holid atuh ngaroko di sabtu wae. Iya ta Holid. Iya karim punya kos kitu geus diatur ku agama geus dicaritakeun ku agama eueuh anu kaliwat lantaran Kangjeng Nabi moal waka maot lamun can sampurna nyampikeun risalah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madi. Sarwiti bobogohan jeung Ki Zaid. Ai Sarwitina asli nama ieu adalah urang Jawa Timur. Ai asli nama ngaranna lain Sarwiti Suminem. Ngan barang datang ka Tangerang diganti nyana menyesuaikan diri jadi Sarwiti. Asal nama Sumiem. Nah langsung nyana ganti bobogohanna jeung Ki Zaid lantaran geus pohara jasa bobogohanna Ki Zaid nikah hayang hendak nikah ka Nyi Sarwiti. Cak Sarwiti teh
Udah nggak usah ke Jawa Timur. Emang kenapa? Di sini ada ini walinya. Siapa? Kakak. Oh emang ada kakak? Ada. Sekian nanti. Bapak udah nggak ada. Sekian lagi kakak. Padahal bapak ayah ini. Ku hayang-hayang nikah segera. Atuh kakak, tanya. Emang ini kakaknya? Iya, kakak apa? Kakak kandung. Oh, saya walinya. Ditikakeun lah di dia. Beku kakak. Nah, hamil. Barang geus nikah 3 bulan. Barang 3 bulan hamil, ngobrolnya lah jeung tatanggana. Lu emang udah kawin sama Sarwiti? Iya udah berapa? Udah hamil 3 bulan. Gimana kawinnya? Di Cikupa. Yang nikahin siapa? Yang walinya. Kakaknya kan dia kawan. Kan masih ada bapaknya. Bener lu. Ada bapaknya masih. Kata dia udah meninggal. Masih ada. Saya kan tetangganya. Berderet rumahnya. Bendera rumahnya sana ke tetangganya di sana. Bener. Selidik kan itu. Tanya ke bener ayah bapak nanti nikahna pasti lantaran ayah bapak nak ditikakeun di walian ku kakana. Salah. Kos kitu teh. Nah ieu pasid ngaranna nikahna kudu tajdidun nikah deui. Perbaharui deui nikahna tah. Ta eta hamil eta teh teu wajib napakah si Zaid ka Nyi Sarwiti lantaran nikahna nikah fasid teh. Da salah udah dibubar lamun neuk diteruskeun kudu nikah deui tajdidun nikah ngaranna. Tajdidun nikah teh kos kitu tah. Ari di urang mah tajdidun nikah teh lain kos kitu kumaha? Usaha mimiti dagang 5 ambruk. Usaha kedua deui dagang bonteng ambruk. Usaha nomor katilu deui milu jeung batur bisnis ambruk deui. Ya ai ambruk deui. Datanglah nyana ka Gunung Kencana. Datang ka ditu aya nu nyaritakeun ieu mah cenah kudu nikah deui tajdidun nikah. Jeung saha tajdidun nikah? Teh jeung pamajikan ngaran ganti, ngaran salaki ganti, ngaran pamajikan ganti, ajun nikah deui. Eta pas kitu ooploan teman-teman. Oplot ulah teman, ulah. Begitu dah, tajdidun nikah dilaksanakeun ku nyana. Dia susah-susah keneh bae. Ulah tajdidun nikah mah di mana kesalahan wali, kesalahan saksi. Sarwiti kawin jeung Ki Zaid. Diwalian ku bapakna biasa holid. Ngan saksina harita waktu eta jam 5 ieu nikahkeunana. Ieu saksi cek naib deh cek panghulu saksi neangan aya jelema lulumpatan mau priwit dek main bola ke lapangan pakai celana pendek ka dieu lagi ayeuna mereka mana main bola nih ieu saksian lah nikah nah saksian nikah pakai celana pendek pasek ditikah nikahna disaksian ku jelema pasek nu tilok salat rajin main bola nonton TV teu eureun ieu tah mun aya awewe dibonceng bae ku nyana tah. Nah eta ngaranna pasek. Teu sah nikahna kos kitu. Maka sing hade ge nikah teh sing hade walina, sing hade saksina. Kudu ahli salat bae saksina sing hade. Sing hade. Mun teu khawatir jasa di zaman ayeuna lantaran jadi saksi teh asal tokoh bae. Diantarkan mana saksi dari wanita, mana saksi dari laki-laki. Ya. Ini siapa saksinya? Dari laki-laki mah ini tokoh. Siapa ini? Lurah. Lurah mana lah? Lurah anu sok mabok bae cenah ieu mah. Jadi saksi nikah. Nya namanya nyaksian ya hadir bae teu meunang jadi saksi fardil pertikahan nu jadi saksi mah kudu ahli Allah Subhanahu wa taala. Hartina ahli Allah teh nu tukang ibadah ulah sambarangan dijadikeun saksi teu sah lain naon teu sah. Masya Allah. Ini bangsa nu karitu mah ulah jadi saksi, bangsa lurah, ulah sok daya jadi saksi nikah, ulah becak ulah lah, itu beres lah pokoknya mana. Camat ulah lah, bangsa nu karitu mah ulah tah. Bangsa tukang main bola ulah, tukang becak ge ulah. Make celana pendek bae tukang becak mah. Silok make celana panjang heran, aja boga duit pakai main gaple tolol ke tukang becak. Eta tukang becak di Lampung eta. Beli deh baru parah boa. Eta ulah tah. Itulah jadi kuduna ieu kana ieu. Nah, ieu jadi saksi mah ieu nu sukang di masjid bae. Tukang di masjid bae. Kalau ditanya teh orang lain salat. Nah, iyalah nya kudu sing tarat taliti
namun nikahkeun sing hade daripada acak-acakan ka ditu turunanana ulah asal keren bae mentak dina pertikahan teh kudu dinyanyakeun hiji walina sing hade nomor kedua saksina mantak nu kudu nama 3 bulan memeh nikah bapana geges kudu istighfar bae lain harita istighfar lain sabenerna kuduna di masjid dia bapak nu nikahkeun teh salat berjamaah salat getol tanya dia getol amat 3 bulan nikahkeun anak mesti salah astagfirullahaladzim astagfirullah lain mana balina yuk istighfar istighfar tunggu astagfirullahaladzim antar ke salat astagfirullah beres nikahkeun makin calana pendek pesah nikah pesah ieu mah malagaan ditikahkeun kuno pasek teh sah masyaallah walina saksina sing hade biasa ieu lainna naon ieu mah pandek nyeun turunan pandari jadi berarti sarwiti kabeneran nikahna jeung Ki Zaid teh pasid lantaran salah wali maka atuh teh sah pertikahanna pasid karana cek ahli usul fikih mah saeuna kayan hamil saeta teh la tajibu li hamilin an nikahin pasid wajib nafkah ka sarwiti nu hamil dina nikah anu pasid. Kultu ngucap kaula wala nafaqat wajib nafaqah limutadati wafatin ka awewe nu diidahan idah wafat wa in kana hamilan sarwiti boga salaki Ki Zaid wari Ki Zaid namaot berarti sarwiti teh ieu mutadah wafat idah ngan idahna idah wafat taetanya sarwiti kaidahan ku salakina idah wafat lantaran salakina maot teh wajib nafkah sanu nafkah dina ge atuh disalakina ge paeh dikubur paling kana tamilan sanajan hamil teh wajib nafkah geus eta mah berdikari sorangan nu wajib nganapakahan ka sarwiti nu sarwitina ditinggalkeun maot ku salakina maot sanajan hamil usaha nu nganapakahan teh je paeh salakina dikubur sabaraha jeung nganapakahan eta teh di masa-masa idah wa nafaqatul idati muqaddaratun ka zamanin nikah bae napakah idah teh dipasikeun kos zaman nikah bae Zaid pepegatan jeung sarwiti palaki di rojiyah berarti ijro masa idah kudu dinapakahan napakahna teh ka zaman nikah koskir nikah bae lamun sarwiti teh salakina ieu adalah sugih berarti 2 letter lamun sedengan 1 letter setengah sapoena lamun miskin 1 letter sarua jeung kamari bae dan lain-lain sebagaimana lalaunaku bahak kabecina sarwiti urang mana ieu teh kabecina naon eta teh sanajan idah na ieu sarwiti mah resepna pecel lele nah kudu dibelikeun pecel lele atawa nyeunam uleg bere sakumaha keur nikah bae itu keneh nyi sarwiti teh ieu adalah tolak 3 boga salaki Ki Zaid kemudian kuali tolak 3 berarti paingan kabeneran hamil tetep wajib nafkah sabaraha nafkahna nafkahna ieu adalah kos keur zaman nikah bae wa qila cek sakalna tajibul kifayah wajib cukup bae teu kudu akur jeung masa pertikahan cak sakal mah asal cukup dahar bae lain sakumaha keur di zaman nikah mah lalega laluasa ieu mah asal cukup jang tanaga dirina bae cek sakaol mah kitu tetep anu mutabanna nafaqatul idah muqaddaratun ka zaman nikah bae wala yajibu dafuha qabla zuhuri hamlin teu wajib nikeun apakah meme jelas hamilanana
Faiza Zoharo wajaba di mana geus jelas hamilna karak wajib mikeun apakahna yauman biyaumin tiap hari sehari atau deuk disakaliguskeun bae illa hatta taboa sehingga datang ka ngalahir. Itulah carana dina nalika pepegatan teh. Di urang pepegatan teh asal jeung pepegatan geus. Padahal mun aya anak mah dijerobeuteun ka anak. Atau tolak roja'i mah ta eta salila nyana ngalaksanakeun idah tetep bae wajib diropek ku salakina masih aya dina kakawasaan salakina. Wala tasqutu bil zaman al mazhab tulogor tegugur ieu napakah kuliwatna zaman ku berjalanna zaman netepan kana mazhab. Karwiti ditolak ku kizayat tolak roja'i berarti 3 kali sucian wajib diberi napakah salila idah kulantaran ke kizayat salila idah teu mere napakah ka sarwiti datang ka lepas idah datang ka satahun ka eta satahun henteu didele-dele di sarwitina tetep bae sanajan geus satahun eta utang dina idah eta dita utang nyana napakah tetep bae henteu ku sadung geus kaliwat satahun kemudian teu kudu dibayar wajib bae dibayar. Wajib bae dibayar. Mantap sing ade nu geus pepegatan. Sing ade kasalaki-salaki nu geus pepegatan baheula wari inget ye teu mere napakah masa idah harita. Sedangkan 5 bulan nu hamil misalnya nu hamil 5 bulan atau aya nama kitu anu tolak roja'i 3 kali sucian normal lah sabaraha 3 bulan misalnya teu mere napakah kuari bae datang ka pepotongan. Waalaikumsalam. Izaya sok aja teh inget bah. Sadar baheula nu sok kacitran teh. Oh enaon lain-lainna deui. Atuh lain-lainna deui jauh di jaga sinjuan di dia sinjuan. Beus indek deui jadi deui wari keur kosong. Sakumaha beca kosong. Lain di baheula keur ditolak teh ya. Jadi kula ninggalkeun kakak teh eta penteuna apakah 3 bulan. Ieu mah kula melen apakah endeup ngodoan apakah baheula teh beusi di akhirat itu ditagih. Sapoena eta sabaraha duitnya eta apakah. Oh, sapoena eta 1 juta jeung. Mana aya apakah 1 juta. Geus ieu mah sapoena dihitung bae geus lah pokona mah 20.000 sedengkeun di dinya aya 3 bulan. 3 bulan teh berarti 3 kali 3 bulan teh 3 kali sabulan teh 30 poe. 3 bulan 3 kali 3 berarti 90 poe. Kita tara 100 poe lah. 100 poe kali 20.000. Dan berapa? Hah? 2 juta. 2 juta atau 20 juta? 2 juta. Nah, bener sih ngitung. 2 juta. Ya, boleh 2 jutanya. Geus bebasnya. Itu tangan bebas. Lamun urang teu dibayar di akhirat dong perlu kiamat. Ya Allah, sing ada. Teu gugur ku sebab geus liwat zaman, tetep utang sama lantaran tanggung jawab urang nu teu dilaksanakeun ku urang. Masyaallah. Asana isuk air datang ka nini ya. Aya kajian kumaha gitu. Mayar hutang. Aja ulah kapanyawan kuno kolot bae kuno di imah. Jadi pajar bobogohan deui ge. Ya, wala tasqutu bi mudi zaman alal mazhab faslun wallahu a'lam. Ngarusa. Aya anu mungkin ngarupsa. Kata pula. Wakil kan tesah kene bae. Galar kudu tobat. Ulah jadi pakai. Takwin macet Imam Ghazali mah lantaran hararese kabeh ge atuh geus diperbaiki bae di mana dek nikah mah nya ka para wali-wali nu dek nikahkeun anakna.
wayahna memperbaiki diri rasa bisa-bisa kadanan ku 3 bulan mah saminggu heulanan nikah teh ieu rada deuresan Imam Ghazali mah ye supaya rapi deuk ngawakilkeun supaya jadi wawakilna nyanana supaya ngarapihan diri gitulah bagi jelema nu endeuk nikahkeun ulah kolostromo terus bae maksiat lantaran bahayana nikahkeun anak teh. Komo haji wakil kawakilna sarua nama pasek keneh bae. Mari Gusti Allah geus ngajelaskeun sing hade ulah aya dedeh-dedehan jeung asih-asihan. Larangan keras antara mukminin jeung kafirin. Aya larangan ulah nyieun pamimpin ti golongan Yahudi jeung Nasrani. Ulah bersama sakala. Ieu teh terus berjalan sampai yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai jelema nu ariman di Indonesia khususna kiwari la tattakhidul yahuda wan nasara auliya. Ulah rek ngajaradikeun Yahudi jeung Nasrani sebagai wali-wali, sebagai pemimpin-pemimpin, pengurus-pengurus. Ulah bae sama sakali. Nyana mah ba'duhum auliya'u ba'd. Sebahagian Yahudi jeung Nasrani eta dedeh-dedehan asih-asihan. Aya persekongkolan lantaran nyana sarua dina pada kupurna. Geus Yahudi jeung Nasrani mah memang ngahaja nyana teh deuk ngahancurkeun Islam. Tiba heula terus datang ka kuari huhahehe ge tetep deuk ngahancurkeun Islam. Di zaman Kangjeng Nabi diutus datang ka kuari terus berusaha dibeakeun Islam. Tapi kersading Gusti masih keneh boro-boro diurang. Di Amerika nage Islam teh aya. Di Inggris Islam malah beki kuat ayeuna. Di Jerman Islam aya. Di Perancis malah keur nyieun masjid ayeuna di Perancis. Ieu hese dileungitkeun moal bisa atuh terus bae agama ke geus tereh jasa ka kiamat takarak. Geus eueuh pasantren kos kieu. Aya ge bangsa pesantren-pesantren anu ngan sakadar ngaran pesantren unggul di jero nama nu lain ngaji. Terus kabawa arahna ka liberal ka ditu. Terus kabawa ka kapitalis ka ditu. Eta kakarak terjadi kiamat. Kuari mah paling kacau-kacau bae. Kacau mah pasti jasa. Tapi masih kene aya nu handal, aya nu kene nu handle, aya kene anu gagah. Urang mun ngadenge Osama bae ge masih kene alhamdulillahirabbil. Urang ngadenge kitu Saddam Hussein. Hudang dunia kabeh alhamdulillahirabbil alamin. Kuari lumayan, lain lumayan. Najed ge sakitu ge lumayan walaupun diisukeun aya persekongkolan tapi tetap gerak-gerakna masih keneh eksis, masih keneh hebat, masih keneh luar biasa. Nah iyalah dunia Islam kuari keur dibombardir. Geus teu nyaho naon-naon Yahudi mah, pokona hancurkeun. Geus sabaraha negara nu diajurkeun tanpa pamrih. Geus pugu Irak, sasaran kedua negara nu paling kuat adalah Iran, tetep bae bakal jasa. Bakal dibom ku Amerika, moal mang-mang deui bakal jasa tinggal tunggu waktuna bae. Memantaknya nama daripada lemah, maningan terus bae ngalawan sebab lemah jeung gagah terus dibom bae. Mulai ti kuari dididik budak ti SD keneh supaya resep perang di Iran mah sebab sasaran setelah Irak adalah Iran. Engke beres Iran Cikupa tuh. Panggilan nama lodar orang Cikupa geus pokona. Sebab didihnya aya citra. Nah eta pusatna di dinya. Masyaallah. Di ditu maka senjata anu ampuh F150 ari urang Cikupana make pepletokan cedet. Mangkaning takal darawakna geus eueuh. Geus siap bae nasib urang Cikupa mah kumaha bae. Nah ieu lain lalagaan ieu teh. Diincer Indonesia teh sebab mayoritasna Islam, Islamna termasuk kuat. Lain lalagaan ieu teh. Islam termasuk sadunia teh termasuk kuat Indonesia.
Aya satu keanehan di Amerika teh di Pentagonnya ngarobrol musyawarah para seton-seton. Ada apa ini di Indonesia? Geus sabaraha puluh tahun, geus sabaraha triliun nya ngabeakeun danana jang kristenisasi Indonesia ya, tapi tetep teger bae. Maut ieu col muncul deui. Maut ieu col muncul deui. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin, sangkilang bobrok nagarana, rakyat nama tetep utuh. Diais kunyana nagarana, pemerintahanana, rakyatna tetep anti Amerika. Kajen deui kumaha ge, nu penting mah sarolat, gararaji, ibadah, geus biasa kitu. Pokona mah ke ujung-ujungna mah tenang we, perang we kajen kumaha. Yakin jasa ieu mah perang jasa, yakin jasa. Lain 100% deui mah 100 sama 100 lah. Ieu perang jasa ieu mah kumaha teh perang atuh. Ndeu kumaha teu perangna, mimiti perang pasti jeung pemerintah ieu mah di Indonesia mah. Lantaran pemerintahanna geus benar-benar liberal, ai rakyatna masih kene make Quran. Berarti pajiin-jiin pemerintah kakenca, masyarakat kakatuhu. Diais kiai-kiaina supaya masuk liberal. Hiji dua asup deui ka urang. Nu diliberalkeun 50 dibawa ke Amerika, dibere, dididik, ditah ngaliberalkeun. Jil ngaranna. Tetep bae datang ka urang disengserikeun ku santri. Bergerak sia di ditu mal bisa. Haram marhaba, bida marhaba, malah embat marhabana. Dicelinyana deui. Teu bisa kajian. Indonesia heran ya. Heran. Nyana teh heran di negara lain mah teu kieu-kieu teuing, tapi di Indonesia masyaallah tita ulah ta ila hadarati geus ku Muhammadiyah, geus ku Persis, geus ku PKS, geus tita ulah malah make sapeker ila hadarati. Sial cek cenah teh. Tetep bae teu bisa. Bingung di Amerika geus triliunan. Ieu teh misionaris lagi anu di Belanda, nu di Sukabumi teh anu di Belanda malah asup Islam. Anu di Bandung nu kuari keur ka urang umurna 60 tahun anu jadi besan LB Murdadi malah ngaco luar biasa. Termasuk Irene eta ge termasuk luar biasa, dan sederetan misionaris anu bener-bener boga misi ti Vatikan ti Roma ka urang marah asup Islam. Aya naon di Indonesia? Luar biasa, istimewa, alhamdulillahirabbil alamin. Seger bae di Indonesia. Komo muludan mah dog beres mawa berkat. Gua seger eta. Ih, teu bisa dileugitkeun, teu bisa. Mata kalau mau nanyakeun pasar Cikupa jeung pasar Kemis, ieu si iraha nyenggolna tukang cau caknya ketika bulan Maulud. Datang ka cau-cau nu petot beak kabeh. Berkah Kangjeng Nabi, cau nu petot bae beak geus pokona. Nu disebut cau hansip teh beak kabeh. Ieu berkah Maulud. Insyaallah. Eseun di Indonesia mah lain lalagaan, sebab di golongannya anak malah sudomo teh lain jelma letik, kemudian nyana teh diutus ku Vatikan ka dieu titah ngakristenkeun Indonesia, kristenisasi modalnya na bage miliaran encan ti ditu dibere hidayah ku Gusti Allah asup Islam. Nyana kuari ngomong na Islam bae cak nyana teh. Jangan sekali-kali ikut agama Kristen. Salah itu ceknya. Salah. Komo imanu di Bandung teh Matius ngomong nage. Salah total orang yang masuk Kristen itu salah. Sebab tidak ada instruksi dari Tuhan bahwa Isa adalah Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Lamun dibacakan sejarah nanti memeh Kangjeng Nabi. Ti memeh Kangjeng Nabi 300 tahun sebelum Kangjeng, 350 tahun sebelum Kangjeng Nabi eta teh aya itu perkumpulan dewan-dewan gereja ngabahas tentang ketuhanan yang asli, dibahas bahwa Isa mah bukan Tuhan, dicerca langsung harus dituhankan. Tak iya anu besar besar gede-gedean mah setelah Konstantinopel. Tak eta teh anu trinitas, Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Tetapi kita bingung ketika Tuhan itu kan satu, maka yang tiga kita jadikan satu. Kumaha sih eta heran? Heran mah tilu jadi hiji. Nah, iyalah maka Konstantinopel teh aya tilu. Aya Konstantinopel 1 musyawarah pertama pada tahun sekian, yang kedua, yang ketiga. Nah, ieu kuari teh geus berjumlah 12 kali kumpulan gereja dunia.
Jangan mengkaburkan Tuhan yang asli. Tidak ada instruksi dari Allah bahwa Isa adalah Tuhan, tidak ada. Maryam adalah bukan Tuhan. Roh Kudus Jibril adalah bukan Tuhan. Di Injil asli nama Bibelna kos kitu tah kuari dipengkol-pengkolkeun. Sudomo nyana ngomong, Matius ngomong, dan berbagai misionaris nu baheula ngiristeunkeun Indonesia ngaromong salah itu. Coba gedengekeun pidatona. Nah iyalah nu mantap kurang aneh ieu kuari di urang teh Kristen teh berkembang padahal geus disalah-salahkeun, geus dilain-lainkeun. Aslina Injil mah Tuhan adalah Allah Subhanahu. Nabi Isa adalah seorang rasul utusannya, tidak berbeda dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan kulantaran kerajaan kaisar kekaisaranana dek ditimbulkeun deui, sedengkeun cak Kangjeng Nabi la kaisara ba'dahu kaisar sabada paehna kaisar. Tidak ada cak Kangjeng Nabi la kaisara la kisra ba'da mauti. Tidak ada Kisra setelah mati Kisra. Cak Kangjeng Nabi bener ti Kangjeng Nabi kaisar jeung eueuh Kisra. Nah kadieu kekaisaran teh bahasa Kangjeng Nabi kaisar, di urang mah kaisar. Kekaisaran teh geus mentak hayang timbul deui melalui dewan-dewan gereja. Itulah disebut konsili. Konsili adalah kumpulan-kumpulan dewan-dewan gereja nek ngaburkan Tuhan anu asli. Terus ti mimiti kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh. Nah setelah katujuh ti Paus Yohanes nu kamari modar. Nah kuari timbul deui geus aya konsili anu kesekian kalina. Ieu kuari teh kuari keur mejeuna luar biasa, anu kunyana diulah-ulah zina, diulah-ulah seks, malah nyana kamari skandal seks. Nyanana pausna coba nu kunyana diulah-ulah, orang suci mah teu meunang jeung awewe. Ayeuna hudang bingung nyana, jadi jelema suci hayang tapi nu ieu hayang disucikeun deui. Masya Allah. Nah geuskeun bae tah mah urusannya na dek nipu urang tah mah, dek nipu Al-Qur'an, dek nipu mukminin pe urusannya na urusan urang mah urusan urang bae. Urang nu mayoritas Islam di Indonesia sing hade la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh kabeh al yahuda wan nasara aulia. RT ulah Nasrani, RW ulah Nasrani, lurah camat ulah Yahudi Nasrani, bupati ulah Yahudi Nasrani, terus sampai presiden ulah. Alhamdulillah di urang mah teu pernah aya presiden Nasrani, teu pernah aya presiden Yahudi, teu pernah ngan diluhureun presiden aya. Aduh leuwih parah tuh boneka-boneka na ieu di urang teh. Kitu memang keayaan Indonesia mah ieu mah sakadar nyaho bae. Asal nyaho bae bahwa negara urang mah dikuasai ku eta, ku bule. Nu kuari mah hideung. Tah di urang tetap Islam tapi berusaha nyana supaya ulah mengenal Al-Qur'an. Liberalkeun. Kapitaliskeun yeuh negara teh. Maka nini urang baheula ngomong ceng sing hade engke mah unggal masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja, hiji masjid hiji gereja. Lain kasap nini urang lantaran penggede di luhur setelah berjuang ieu menandatangani demokrasi. Nah ieu demokrasi teh kos kieu ye. Ya dengan hak asasi manusia HAM teu anggeus-anggeus urusanana, tetep we nu gede makin gede, nu leutik makin leutik, nu gede ngegelek ka nu leutik, nyepak ngikut ka nu leutik. Ieu adalah HAM kos kieu urusanana. Sapira hukum buatan manusia moal aya hukum nu paling jujur jeung adil kecuali nu boga hukumna, nu nyieun hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang geus teu percaya ka hukum Al-Qur'an, malah percayaan ka hukum buatan manusia nu bisa digulak-gilekeun. Nu taun ieu mah kieu, taun itu mah kitu. Buatan manusia eta nu ku urang dipercayai. Ai Qur'an mah nu paten ti Gusti Allah, urang kurang percaya. Kurang percaya, ngomong doang percaya, buktina teu dilaksanakeun.
buktina teu dilaksanakeun ieu teh hiji hukum anu tertera menang ti Al-Qur'anul Karim berarti negara urang teh bisa disebutkan negara bok-brok. Jadi bok-brok bin eta negara tapi urang nama alhamdulillahirabbil alami di tengah-tengah kebok-brokan negara lantaran nyata make Al-Qur'an berarti bok-brok teu make Al-Qur'an teh make buatan manusia di tengah-tengah kebok-brokan pemerintah tapi tetep bae anu dijadikeun wali ku Gusti Allah rakyat teh anu geus 12 kali jadi wali teh wali aya dijadikeun ulama sholihin loba sholihin dan lain-lain sebagainya. Iyalah di tengah-tengah kebok-brokan negara tapi alhamdulillahirabbil urang bisa ngadengikeun Al-Qur'an, bisa ngajelaskeun Al-Qur'an. Bahkan anu make mah kajen teuing batur mah aing mah embung atuh aing kudu ambalayah mah geus tereh paeh, kredit aing mah moal aing mah, bunga bank aing mah moal gejen teuing yang sia tah mah. Urusan ngamajukeun negara majukeun ku sia aing mah nyaho sadepa deui nyaho dua depa deui bakal paeh nu geus geus loba tadi Indonesia mah nu sekarang itu mantan pemerintah bae mantan DPR mantan pemerintah ngaromong kerja di pemerintah mah cedak kula aut-autan kiai kula mah hayang ieu tobat kumaha carana tobat dibere ku kula jalan berarti kan eta di jero hate leutik namanya kerja di pemerintah ge ceurik leutik sabarang cerik bertentangan camat bae loba nu bertentangan jeung nuranina sarua bupati ge di nuranina mah aing teh jalain ki didikan awal nama basic nama ieu teh alif jabar abe jabar ba ieu teh lain kieu tapi ka dieuna nah kulantaran nafsu tak bae eun jadi bupatina atawa geus kolot masih keneh ngan geus kolot merenung nyana eta kos kitu teh hese lain lalagaan lamun lain hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu ulah sekali-kali di urang henteu alhamdulillah walaupun di monopoli ku nyana sabodo nu penting mah urang kuari ngadirikeun sing hade ngadirikeun lurah sing hade nu nyahoeun ka alif jabar abe jabar ba aba mim jabar ta ma ta jabar ta mata sing jare sia jabar sia mata sia sing hade ta itu kene bangsa bupatina gubernurna anu bener-bener cinta bangsa jeung negara nu bisa ngabangun ulah sambarangan atuh ieu hartina ai bagus jeung jujur jasa mah moal ngan lumayan bae di tengah-tengah keur bok-brok aya nu lumayan urang di jero nu lumayan abeh ngeunaheun lalugina teu pati hararedang teuing ka pasar ngeunaheun urus surat menyurat ka kantor aya nu ngurusan urang ngaji aman ka masjid berjamaah salat Jumat urang laluasa tah eta kos kitu tapan ngeunah di zaman Soeharto mapan kumaha gitu di zaman Soeharto loba itu instruksi gereja anu dipuatkeun melalui dewan melalui Soeharto trek putusan kudu terjemah teh eta di zaman Soeharto Pak kudu instruksi anu Jumat teh macam-macam kuari geus ada perintah batin geus ada henteu deui alhamdulillah tinggal kitu jeung kitu. Nah iyalah ulah sakali-kali deui nyen pamimpin Nasrani jeung Yahudi. Lantaran cak Allah indallaha la yahdil qaumaz jelema nu ngajadikeun pamimpin Yahudi jeung Nasrani zalim. Sedengkeun cek Allah moal mere hidayah jeung petunjuk ka jelema nu zalim. Sing ade urang teh ulah termasuk jelema nu zalim. Fattaral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya panyakitan aya lemah pertekadanan jeung keyakinan terhadap kepangeranan Allah jeung karasulan anjeun seperti Ki Abdillah bin Ubay anu bener-bener jadi tokoh munafik tak ieu bakal kadeu nyana engke gegeuraan nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani nyana bakal ngajadikeun Yahudi sebagai pemimpin ninggalkeun anjeun yaquluna ngomongna nakhsha tusibana dairah tempan urang kabehan besikakeunaan ku bahaya ku bencana lamun urang teu nyalindung ka Yahudi jeung Nasrani engke di akhir urang bakal kumaha
sedeken kepemimpinan Muhammad tencan jelas can sampurna kakarak endek agag-agagan hungkul lah maning nyalindung kanu jelas bae ieu antara Abdullah bin Ubay jeung Ubadah bin Somit cak sariwayat mah ieu teh keur pelebah kitu naon ngaranna Khandaq ketika Ubay Abdullah bin Ubay teh ngobrol jeung Ubadah bin Somit begitu ngobrol cek manehna kieu Ubadah jasa benerna mah ieu urang teu puguh dipimpin ku Muhammad perang sanggesa perang urang can karuhan menang jeung eleh mun urang eleh urang di embargo pan ku Yahudi hese dahar hese nginum dibekot ku Yahudi teh komo lamun ka dituna urang paila eueuh hujan-hujan kabelah dituna teh kemarau panjang sedengkeun nu boga duit papan Yahudi jeung Nasrani lamun urang ayeuna nuturkeun Muhammad bae asana paeh kalaparan urang geus aing mah kajian kukumaha ge deuk milu ka rombongan Yahudi bae kajian kukumaha ge tetep bae eta padahal mah nyana tatadina babarengan jeung mukminin tapi ketika dak berhadapan jeung kafir nyana endahan ngadukung ka ditu cak Ubadah bin Somit teh teu kitu cak Ubadah bin Somit kula mah ya kula ye kajian kukumaha ge tetep bae deuk ngadukung mukmin kula geus lila hirup jadi Yahudi geus lila kula bergaul jeung Nasrani janu jelas urang teh ngan saukur nindes doang ja nu sabenerna mah kebenaran mah tetep aya di Muhammad tetep bae aing geus lila hirup jadi Yahudi jeung jadi Nasrani kuari mah aing mah deuk berbalik aing deuk jeung Muhammad bae Ubadah bin Somit mah bebeja ka Kangjeng Nabi kieu hampura Kangjeng lain kunaon eta Abdullah bin Ubay pan bareng jeung mukminin datang ka ditu nama endahan milu ka ditu tah ieu mah kula sakadar bebeja kula mah ieu mentah hampura deuk terus berjuang jeung Kangjeng kajian kukumaha tah aya kos kitu tah madak Abdullah bin Ubay mah ka kentong Yahudi tah cak nyana teh cak nyana munafik aing mah kajian kukumaha ge deuk jeung Yahudi bae deuk kajadikeun pamimpin teh Yahudi moal Muhammad ka ditu hese dahar pan blon tah Abdullah eta teh keur diperbincangkeun gitu Kangjeng Nabi pantenya haweun maka turunlah ayat fatarul ladzina Muhammad anjeun bakal ningali ka jelema nu di jero hatena aya gering aya panyakitan lemah pertekadanana nyana gegeuraan bae dedeudehan asi-asian ngajadikeun pamimpin ka para Yahudi jeung Nasrani ieu bakal kadeuleu jelemana ngaranna Abdullah bin Ubay bin Salul nyawan geus ku Kangjeng Nabi ngomongna kumaha nyana yaquluna nakhsa bari mentah hampura ieu ka Kangjeng Nabi kami berbalikna ka Yahudi rombongan Abdullah bin Ubay kami berbalik da ka rombongan Yahudi teh ye kami teh rarempan antusibana dairah besing ke perputaran waktu aya paila kami lamun milu ka Yahudi mah deres we disuplai lamun perang eleh kami mah tetep bae pan dikucuran sedengkeun walayati amru Muhammadin can sampurna urusan Muhammad mah engke ka ditu namun kami nuturkeun Muhammad fala yamiruna moal anu mere dahar nginum kami ke dibekot tah daripada kami dibekot di embargo maning kami mah milu ka rombongan Yahudi tarolol tak eta kos kitu tadi zaman perang 45 ge kamari emang teu saeutik kitu nu belok ka Belanda loba jasa anu tadina bangun tegerdak ba dibere susu doang susu dibere susu ku Belanda teh milu ka Belanda ngabocor-bocorkeun rahasia negara teu saeutik eta nu kos kaditu prajurit-prajurit teh lah aing daripada paeh berjuang ja kieu-kieu keneh mendingan ieu bae geus puguh kacang aya susu aya malah aya susu nu eta ge aya teu saeutik teh diurang ge kos kara ditu masyaallah ya kari atuh kiai ge sarua bae aing berjuang negakeun agama Allah deuk bae dipanggil ku Golkar dayahna ieu bae juga naik panggung hidup aing nu kamari mamawa takrib nu kamari mamawa riad gua ari mamawa anak map hidup pan eta teh ngahidup-hidup liberal ngaranna
mantak Kiai arah rembung lain teu bisa ngomong lain teu bisa naon jadi kos kitu teh ji pan aing ngagugulung Quran pan Quran mah bertolak belakang jeung eta demokrasi jadi Quran mah aya ge demokrasi teh di jero syariat ari ieu mah demokrasi teh jadi huluna jadi kadituna teh pan ieu teh pemerintahan pan lain Quran ai sapopoe nu diceklan takrib jeung riyad ai di panggung hedo cak Allah ditolol tak Kiai morosot baralik santri baralik geus lain Quran deui baralik Kiai Golkar rata-rata muridna baralik kabeh nyana sok mikiran kunaon nya jaca aing cenah maca kitab kitu-kitu keneh ngajelaskeun kitu-kitu keneh hate sia Kiai goblok emang golan pan ku sia teh dibilukeun hate sia ka demokrasi ham ka ditu pan nu dipabaca ku sia Quran disampaikeun ka santri Quran ai sia hidup-hidup Allah nalekeun tolol da budak ngagugulung Quran tapi anu dihidup-hidup gitu Amerika nu dihidup-hidup Belanda tolol tama kiai itu nu lain kiai nah memang pinarakaeun sia cak lain kiai sial atuh kumaha tah hidup-hidup kos kitu ieu mah keur carita hukum nu asli mah Al-Qur'an dibawa ku kiai dikitabkeun jadi takrib jadi riyad kabelah dituna nu ku urang dibaca tadi kabelah dituna mah atuh ku Imam Syafi'i ayeuna kujana ngan dibaca doang nu dipake eta kitabna salah tuh tanu mantak teu percaya ku masyarakat rukun wudu nu kaluar disungut Kiai Golkar teu laku bae kajian hukum lagi di zaman Soeharto mamarahan nya marah tinggal marah aja tama Allah nu teu ngalakukeunana sabab naon lain disungut lain di hati ai hatena Golkar ai sungutna Quran itu bertolak belakang budak leutik yang ngisi ngan hitutan tut budak leutik hitutan besi teu kaharti salah hatena tah hate salah lain ngagungkeun Al-Qur'an deui tapi liberalisasi berarti ka dituna kristenisasi teh kiai anu ngahayu-hayu di dinya teh berarti ngangristenkeun gitu teh mun dijerokeun mah kurang jangan aing mah sia katipu nya gentengan katipu sia teh yaho berarti sia ieu teh cenah aing mah ngan saukur dibere motor doang leg-leg ku sia motor oh jerona kos kitu teh cenah meureun teh mah zaman Soeharto zaman kuari mah mimbabi aola zaman kuari mah sawaun kana fi zaman Soeharto wa sawaun kana fi zamami fi zaman SBY iya pada bae ge iya ge weh ora beda emang konon sia mah aduh juri kurang mau numpak kuda beureun ka dieu tah atuh ya isi mah kedeleng bengong konon ge ora iso ya ya Allah ya Rabbi Gusti tah nu mantak ih mangga bae endek mah ulah urang naon sababna aing sarekan ku atuh ku Gusti Allah los ya are endek los aing endek mah pek hayuh bae tuh sia ngagugulung nu kos karar itu Qur'anna dibacakeun ka santrina tapi nyana hayu-hayu hukum menang manusia lamun nyaon kiaina tukang ibadah hudang ti peuting isin berarti lain di hati lain disebut isin atuh oh dibawa dipapageun make sedan dihidup-hidup ku masyarakat hidup kiai wah aing hebat cek jadan dail naik kiai hidup nomor 2 hidup khairul umur ausatu aja jadan teh pang bagusna tengahna aing awewe nu tengahna mah aja tolol teh kiai aduh sagada dipapageun dibere 3 juta eta Quran kunyana geus dilindes dileungitkeun mantak teu percaya lah daripada aing santri nyeun yayasan aing emang orientasi ka dunia tuh dunia bae terus pelumpatanana jeung pelampiasan nyeun yayasan aing kajian kumaha ge sanawiyah aing pelampiasan lain berangkat tim mimiti dekat didik jelema nyeun ibtidaiyah sanawiyah eta mah rada deres kos kitu mah eta nu pelampiasan santri aing baralik aing mah manying nyeun yayasan cek Allah tolol sia lain tobat ka aing endahan hayu gogolong ka situ beuki acur bae terus bae beki bau maknawi aya diambean mah tuh make minyak izeni maknawina hate jelema teu narima bau lantaran embung kanu bau-bau mah teu karasa lain tobat tambah leleb
mundek make Al-Quran atuh bacakeun geus ngaraneh bae ka ditu tah nu sakola nu karuliah los kada ditu sok saya terus kenara ka moal kebeli paling 1000 tahun doang los ayo santri-santri teh ulah geus ngadoakeun bae supaya aman ayo kudu milu aduh ing liwat dari tetetet ayo kiai sorban make udang-udang oh ieu mah liwat keur kampanye gula mah liwat deuk kayak gitu kan terus make sorban make jubah deui jubah mah para di salat kiai tolol ai kula seuri bari jadela ai kiai aing wau ka si eta bener aja acak-acakan ka dieu acak-acakan nangsa ngacak-acakeun nang Allah atuh lantaran lain di hati lain di sumut beres tepuk di kos gitu Islam kiai nu hidup-hidupan kos gitu teu kudu didoakeun gua sasa uji ajur sorangan nafsan tusibana dairah kami manu mantak ngadukung Yahudi ge lantaran rempan geus aya bencana datang paila teh eleh perang teh sedangkeun nuturkeun Muhammad macan jelas walayati Muhammadin geus kaditu namun kami aya kasusahan falaya miruna moalaya nu mere sogokan jeung daharan kadahareun jeung inuman atuh kami diembargo teu kuat mandak maningan milu ka Yahudi bae sakadar mikiran beuteung mah kos kitu mentak cek Allah fa'asallahu ayatiya bil fathi aw amrin min indi maka manawa Gusti Allah manawa ka Gusti Allah mah ieu adalah merupakan suatu kepastian lantaran di mana Allah dek ngadatangkeun kabagusan make bahasa paasa eta teh bahasa anu yakin jeung bahasa anu pasti jadi lain sakadar susuganan jeung boa-boa lain mamanawiyanan lain ngan bahasana bae fa'asa Allahu ayatiya padahal manana teh yakin jeung pasti fa'asa Allahu ayatiya pasti Allah bakal ngadatangkeun bil pati kalawan kamenangan lamun jelema memperjuangkeun agama total memperjuangkeun agama telurak lirik kana dunia telurak lirik kana materi telurak lirik kana makhluk fa'asallahu ayatiya bil pati pasti Allah bakal ngamenangkeun basi jasa ieu teh fa'asallahu ayatiya bil pati ngamenangkeun lantaran Kanjeng Nabi Izhari diri keur ngajelaskeun keur ngaopenkeun keur ngebrehkeun ngalahirkeun agama Allah subhanahu wa ta'ala pasti tapi ka Kanjeng Nabi teh dijelaskan fa'asallahu ayatiya bil fathi pasti Allah bakal mere kemenangan ditulungan bin nasri ni nabi bejakeun kitu Muhammad pasti ditulungan lantaran keur ngajelaskeun dakwah ngadakwahkeun nyampaikeun agama Allah nu asli ditulung ku Allah eta ka Kanjeng Nabi kuari ge sarua bae lamun ngajelaskeun anak lamun manehanana memang liilai kalimatilana beneran ditulungan ku Allah geus sabaraha kali dek dibunuh Osama bin Laden tetep bae ditulungan bae dan sederetan para wali-wali Allah di zaman kamari ieu zaman kejayaan Islam di zaman Raden Patah anu pohara jasa ditulungan terus kabelah dieuna eleh naon sababna ta lantaran izhar dina ieu setengah-setengah kiai bae ku ari boku urang kiai di deuleuna setengah-setengah agama 50% dunia 50% buktina ketika disogok daek ketika asup ka DPR jana kiai padahal mah geus lain ngagugulung agama deui ketika kiai jadi bupati geus teu ngomongkeun agama deui agama hanya jadi lipen doang padahal di jero nama deuk ngerau keuntungan proyek ciu dumantak ieu Yahudi jeung Nasrani teh nyaho kelemahan Islam adalah duit cakna dibere ku nya deuk ieu naon majelis bangun nya naon deui sekolah bangun nya naon deui pondok pesantren bangun tak setelah dibangun lek bae meunang ti Nasrani nyieun nya gereja belah dinya
geus bae bisa ngomong cau au au minimal cicing cak Yahudi jeung Nasrani teh sia aing nyieun gereja dinya eueun bisa ngomong lantaran eta masjid geus dibangieunkeun negara kita kan demokrasi atuh udah sama-sama saya dukung kamu sekarang saya dukung kamu endahan kiai anu ceramah saudara-saudara salantaran di negara orang mana negara demokrasi kamari orang dipanggil ke masjid saking mewahna orang beribadah atuh tenang bebas ngeunaheun naon salahna nyana dengin gereja belah dinya yuk orang gotong royong di gerejanya tolong teh coba kiai goblok teh kiai aya eta di Cisoka hiji kiaina belah raja hiji kiaina nu kos sekarang itu teh pasar Kemis doang eueuh. Alhamdulillah di pasar Kemis mah can kasogok masalahna padahal ngarep-ngarep sarua bae nya aja. Jieu teh kumaha acak-acakan agama bentrok lah kiai jeung kiai ieu anti kiai itu mah kos kitu da kumaha tuh beuki bau bae di mata muslimin mukminin bau kajenting hebat jelemana kasep jelemana ngan kitu karakterna bau bae teu hayangan ilmu di dadana loba teu hayangan nyadap ilmuna naon sababna lantaran dipake salah sakadar dibere mobil doang dibangun yayasan doang nyana ngahayukeun gotong royong ka gereja naudzubillah min dzalik ieu lah kos kitu teh jahok kelemahanana nu mantak geus ulah bae geus ulah titik agama hiji geus sakitu bae malah mun bisa mah nuludan dia teu kudu hayang berkat kecuali gede cenah kieu masuk gitu memang gitu sebenarnya di urang Fasallahu ayati bil fatibasi Allah bakal ngamenangkeun ka jelema anu ngajelaskeun agama anu murni agamana musuh ge hayang nyahoeun ieu agama nu asli teh kos kumaha sih atuh kaum muslimah sanajan nu tilok salat ge aing ngadengkeun lah carana teh bener nu kumaha sih nu bener kumaha sih teh lah nyaho kuari mah cak kiai teh cak kiai mabok haram awas ya nyana mabok tapi tetep bae nya ceramah goblok sia haram mabok nyana ge mabok padahal sia nyaho ti mana aing ngaji di kiai sia mabok aing lain deui aing mah aing hukum mah hukum jakeun teh eta tolol tah kos kitu teh goblok eta jelema nu kos kitu teh jadi tetep jarage ceramah ka batur mah ulah mah mabok sia haram sia mabok ulah lain jakeun teh aing mah lain deui aing mah aing mah lain pokona haram tah eta hasil daripada ngaji kunyana kadenge oh jaheun ngaji coba sebenarnya kredit haram apa henteu sih haram kredit zaman kuari teh haram aya ge kredit teh nu halal mun cash jeung kredit eta adalah akur hargana ketika teh akur haram riba nyana ngredit motor goblok sih haram tah sia ulah ka aing heulana lawan ka aing mah butuh siapa ulah itu tuh nu ngredit ribut nu ngredit ribut aing diharamkeun ku sia teu ngredit bae ieu aing mah ngaji atuh aing ge sarua ngaji sia ngredit teh atuh aing ge sarua ngredit sia ngredit atuh ulah marah henteu tetep marah nu ngredit tolol eta jelema ya karim masyaallah wa yati bil fati pasti Allah ngamenangkeun ka jelema nu ngadirikeun nganjeurkeun agama Allah anu bener ditulungan bae ku Allah au amrin min indi atawa Allah bakal ngadatangkeun perkara ti Gusti Allah langsung engke bakal katembong jelema nu kamari susulumputan munafekna di hareupeun mah subuhun daud tapi ditukangeun mah meurepan ta eta teh moal bisa kanyahoan kecuali langsung dibere nyaho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala amrin min indihi Muhammad bakal kanyahoan ke ge kade kabukang ke kedok para munafikin bakal kaisinan ke ge ku anjeun Muhammad bener bae nu tatadina Abdullah bin Ubay jeung serombonganna di hareupeun Kangjeng teh waduh bertekuk lutut kumaha cek Muhammad bae tapi ternyata kakara dihareupeun jeung permasalahan perang leutik tapi tetep bae nyana ngagelok ka ditu nah ieu bakal kanyahoan cek Gusti Allah bener bae rombongan Abdullah bin Ubay bin Salul
Ieu adalah kanyahoan kedok kamunafikanana dibuka langsung ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka jaradilah para munafikin teh karena naon nu kumanehna disamarkeun disimbutan di jero hatena kamang-mangan jeung asi-asian jeung para kafir hubungan-hubungan jeung para kafirin teh nadimina nyana kaduhung kabeh tadi namanya teh hubungan jeung kafir teh disumput-sumput dibuni-buni tadi mah kamang-mangan karaguan terhadap karasulan Kangjeng Nabi teh disumput-sumput dibuni-buni dirahasiakeun tapi kuari mah langsung ku Gusti Allah dibukakeun kamang-mangan terhadap anjeun Muhammad kemudian asi-asian jeung kafirin ngajadikeun kafirin Nasrani jeung Yahudi teh sebagai tulang punggungna sebagai pamimpinna kuari dijelaskeun ku Gusti Allah langsung jadinya akhirna kabuka isin nu mantak fayusbihu nadimin atuh akhir namanya jadi isin kanyahoan ku Kangjeng Nabi bahwa dirina ieu adalah geus teu iman ka Kangjeng Nabi atuh makin menjadi-jadi kuari mah wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda imanihim tinggal mukminin bae anu nyaksikeun karombongan Abdullah bin Ubay teh heran kabeh ngararobrol hareran kabeh heuy kunaon coba kadi coba urang karumpul di dieu cek mukminin enak aya teh Abdullah bin Ubay di hareupeun Kangjeng pohara amat nya depakna depak luar biasa aju di urang ngeunaheun jasa ngomongna jeung barahanna pohara jasa eta Abdullah bin Ubay ku pohara asana urang daek nokohkeun kanyana mun aya naon teh mah nyalalah nu dihareupna jaka Muhammad sakitu depana ka urang sakieu sopanna balabahna anu luar biasa eta Abdullah bin Ubay jeung babaturanana heran aing mah emang kunaon gitu aduh pan nyana teh ngomongna mah keur ieu nyana ngomongna innahum la ma'akum cak nyana ieu kami teh ieu babarengan jeung maneh urang ka maneh ge babarengan skala kacai jadi salui ka darat jadi saloga kayu urang babarengan sasapapait saba manis pokona mah yuk urang babarengan pan ngomongna kos kitu eta Abdullah bin Ubay tah kos kitu tah tapi pan eta kuari deuleu tuh kuari nyana horeganan jeung Yahudi jeung Nasrani aduh ampun eta urang kapipu cak mukminin teh tak eta teh ngarobrol kos kali itu emplok-emplokan belah ditu ngobrol kitu belah dia ngomong ngeherankeun ka Abdullah bin Ubay anu nyana teh anu sabenerna ka Abdullah bin Ubay daek dipimpin lain kunaon buageurna jeung sopan santuna pinterna nu luar biasa mun ku urang kadeuleu di hadapan Kangjeng Nabi masyaallah ngusruk depak tapi horenganan hatena ka ditu tah ieu teh deuk nyaritakeun ayat kaheran-heranan mukminin ku tingkah Abdullah bin Ubay mantak wa yaqul ladzina amanu nyarita jelema nu arariman libadihim kasawarehna ketika dibongkar kedokna para Yahudi tajubali heran ye aha ulail ladzina aqsamu billahi jahda aimanihim heran amat apa eta jelema-jelema eta anu tatadina sumpah jana teh ngumbar sumpah nu sumpah ge pohara jasa sumpah nage caknya teh innahum la ma'akum eta pan sumpah nyana sanyana kami kabeh ieu adalah pendukung muarane panjana sumpah maka innahum la ma'akum ieu bahasa mukminin bahasa nyana nama kami bahasa Abdullah bin Ubay nama kami teh ngadukung kamaran ngadukung perjuangan Muhammad disapertikeun ku mukminin heuy pancaknya nate cina innahum lama aku nyana teh pan cina dek babarengan jeung urang ngomongna tapi pan kuari ka di itu herannya aduh ampun tah ieu ngabahasakeun kaheran-heranan mukminin terhadap tingkah Abdullah bin Ubay jeung serombonganana munafik teh kos kitu dibuktikan kuari ku urang di urang kos kitu persis di urang ge
percis jasa Masya Allah eta si budak Eka panggih keur naik motornya mendak hampir ngaguling motornya ku mendak nanya eta waduh luar biasa horenganan hate nama Masya Allah kanyahoan kabeh ih eta sakitu bageurna hanas urang harita mah dijadikeun pamimpin masih pan ketua DKM horeng kos kitu horenganan teu kanyahoannya ku urang katipu beh urang mah ngarobrol teteh tah munapek teh kos kitu mah sing hade basa anu mendek nah handap teh sing hade soang beh soang mun keur anjeun kitu aya urang heo teh ka handap parek macok cok soang eta masyaallah teh soang ya karim ada munapek teh atau potongan soang horenganan ya Allah ya Rabbi tuh kan padahal dia sumpah bin Ubay bainahum ma'akum tapi ternyata horenganan aduh ampun mentak habitat amaluhum fasbahu khasirin hancurlah batallah pagawean aranjeunna nu baragus nu kamari babarengan jeung urang ngobrolkeun agama Islam dakwah Islam nyana teh ngadukung kana perjuangan Muhammad kana katablegan Muhammad jeung urang babarengan eta teh kapan amal bagus tapi ternyata horenganan nyana milu ka Yahudi habitat a'maluhum hancur total pagawean nyana amal nyana nu bararagus beak kabeh Ulantaran sakitu atuh fasbahu khasirin. Jadilah rombongan Abdullah bin Ubay munafik teh jadi rarugi tararuna di dunyana, dihina-hina lantaran kedok-kedokna dibukakeun ku Kangjeng Nabi di hareupeun mukminin. Geus mukminin ge nyarahoeun kakedokan dibuka kedokna dibuka tutupna dibuka nyaok bahwanya munafik isin. Di akhirat ge disiksa ku Gusti Allah. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sanyada jelema munafik bakal jadi kerak neraka. Naudzubillah min. Dalik mantak sing hade di lembur urang ge loba jasa. Aya hiji di hiji daerah dek nyin gereja. Kemudian kabeh menentang. Aya ustad dibere duit rada gede meureunnanan. Ke masyarakat tuh tadina bagus jasa horenganan hatena ka ditu jawara onaman nyana mah teu ngadukung endahan ustad nu ngadukung. Berarti eta ustad munafik teh kos kitu teh. Munafik teh. Ustad eta ngaranna ustad munafik. Malah kiai deh, kiai mah ngadukung. Minimal atuh ulah mere support kiai mah. Minimal sukut bae atuh. Kadanan ku nang tangan mah deuk iraha deui atuh urang nang tangan kafir. Anu jelas can nu meujeulna di daerah urang mah teh aya pembangunan kos kitu teh. Lamun aya pembangunan gereja, masalahna lain sekedar gereja mah aya dewan gereja nyana mah bergerak melalui gereja. Beda jeung Islam, masjid teh hanya sekedar sup ngaji keluar, masalah. Anu bergerak di bidang dakwah adalah pondok pesantren. Aya gereja mah justru gereja, aya dewan gereja disebut aya konsili. Artina perkumpulan dewan gereja nu sakupna aya nu internasional, aya nu nasional. Matak aya gereja, bahayana gede jasa. Kiai make rekomendasi. Kiai Golkar teh. Izinnya anak kiai munafik. Kiai munafik kita lah kos kumaha sih? Naon nu dibabaca ku nyana Quran. Pan urang teh ulah resep komor hidup mah bahaya jasa. Bahaya jasa kecuali urang geus jadi wali, kemudian urang jadi pamimpin, jadi gubernur urang teh atau urang jadi bupati. Nah, masuklah ke gereja lain dek ngadirikeun gereja, dakwahlah di jero gereja. Supaya gereja minimal ulah terlalu bergerak. Kadituna supaya arasup Islam. Apan eta teh tah nu kuari arasup Islam misionaris teh eta teh akibat aya gegeden asup ka gereja merelah petuah aya hidayah asup ka jero dadana konsulah nyana tek jeung para ulama-ulama 1 kali 2 kali 3 kali emang Allah deuk mere hidayah meureunana ternyata asup Islam awalna ieu teh penggede asup heula ka gereja milu heula dakwah di jero gereja. Gitulah dongeng Pasudomo teh ketika ngadengekeun Gus Dur di jero gereja kok begini kaluarnya na konsultasilah nyana jeung Hamzah Has konsultasilah nyana jeung Menteri Agama konsultasilah nyana jeung kitu almarhum kiai teh katilu kiai teh asup Islam
Nukuari di Bandung teh awalna ngadengikeun nyana di jero gereja petua-petua kiai dicerna ku nyana terus dipahami konsultasilah nyana jeung para tokoh-tokoh nu aya di luhur kemudian tak masuk ke Tasikmalaya terus ngobrol-ngobrol jeung kiai-kiai asup Islam tah lamun geus kos itu silakeun asup ka gereja dakwah tapi ngizinan nyeun gereja mah ulah haram atuh. Nah, jadi kudu aya satahap-satahapna apa asup ke gereja dakwah silahkan tapi lamun ngizinan sebab bergerakna di gereja Ustad jeung kiai dibeda jeung Samsu doang abeh ngebul ya Allah lain beda pirunan atuh tolol teh budak Masya Allah salametkeun yuk diri urang salametkeun yuk keluarga urang salametkeun yuk negara urang salametkeun yuk bangsa urang abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala cintailah Rasul Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuturkeunlah ajaran-ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tuturkeun para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala tuturkeun ucapan ulama-ulama anu balaler abeh urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala indah amat mun urang di dunia babarengan jeung ahli Allah di akhirat digiring di bawah bendera ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala nikmat amat meureun urang ngeungkeuy ngabandayeut ka sorga ninggalkeun ahli-ahli dunia ninggalkeun ahli-ahli hukum-hukum manusia urang mah lantaran nuturkeun para ulama ka sorga tinggal anu kuarina menuhankan hukum-hukum manusia ngajeblos asup ka neraka jahanam naudzubillah min dzalik wa min sakali mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun keluarga orang anak incu orang disalametkeun tatangga orang ge disalametkeun ku Gusti Allah batur orang mukminin mukminat disalametkeun sehingga orang bener-bener menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala bibarokati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya qadiyal hajat Allah